a dream. Ayah, ada apa? Ini teh apa? Pepaya. Oh ya ya ya. Ya Kayak gini sih. Terus kita mau ngapain? keluar. Ketakan lah. Enak sih kieu. Nagog. Aing tunggu kaluhur. Nangtung. Tunggu gedang nage. Yang mananya? Yo. Tuhan, Itu banyak gitu. kembang na ieu mah. Mengerti yang mana diambilnya? Gedang na, buah na. Itu gak ada emang. Gak ada. Oh. Kembang na. Aduh. Gimana sih? Aduh, sakit. Saya teh kudu naon? Hah? Aduh, sakit ya Allah. Ini jadi hidung kieu sia mah. Getah gedang apa oli ieu? Dari sononya. Kok gimana? Ya udah aku urutin. Nih. Widih, meni beda ieu nya. Yang ini. Cager. Sia, cager orang. Ih, orang nungguan. Astagfirullah. Tira nih dia. Yang tadinya balik deui nalan anyar. Ya, saya. Iya, betul orang di kota. Kota naon? Kota. Sisir heula sisir biar ganteng. Siapa ini siapa? Iya kan awewe mah gedang tuh tadi tuh benang goblok. Gak apa-apa, yang ini cewek kan. Minum. Astagfirullah. Sial bating tah. Emang betul saya betul orang ya. Orang mana? Orang kota. Ngerana? Karena nama kamu siapa? Marcel, Nama. Marcel naonnya? Marcel. Duitna loba teu. Loba panjuraganna sih teh. Ai cara si Onod mah embung ah. Oh, Iya mah loba masing beungeut kos kieu kan duit lama. Bener. Ilok kayak teh amun misalkan jalan-jalan ke kota. Iya. Kan orang kotanya. Ini ngomong apaan? Ini ngomong katanya kamu ganteng banget. Terus tunggu picungginya. Ganteng katanya. Iya. Makasih ya, Neng. Iya. Makasih ya, Neng. Iya. Aduh ribu aja. Boga duit mau bantu. Buang katanya. Iya, kamu punya uang enggak? Gak punya. Atuh jangan naon teh boga duit mah. Semoga duit Kene aja teu bisa awewe. teu bisa meulikeun make up sarwana aku si Onod. Ya kan ntar kalau aku udah kerja di sini, gak minta nomornya. Embung ah. Duit heula ka dieu. Kan baru juga mau kerja di sini ya. Iya. Gawe naon? Emang ieu bisa naon? Naik katangkalan gitu bisa. Saya orang kayak peguhna. Atuh maneh mah mawa ieu tadi ieu kunaon? Dek digusur apa? Boleh gak minta nomornya? Boga duit teu? Karena ini baru mau kerja di sini ya. Gawe naon? Ngalah gedang. Bisa henteu naik tangkalna. Henteu tadi aing di punggu. Ih, kumaha kitu moal boga duit atuh sarwana. Ih, Orang kota. lalaki teh siapa? karere. Orang kota. Kota naon kotakan sawah. Teu boga duit mah percuma dek orang kota orang leuweung. Ya mendingan ge jeung orang leuweung duitna loba. Iya ti manehna. Ngadeng itu mah.
Ya, dijelaskan gua. Ngedenger tuh. Nggak tahu ngomong bicara apaan. Siapa buat rantek itu sih? Iya ya, kau yang dijelaskan ya. Iya teh, ulin kemah aing. Arek nangan awewe ka dieu. Ku aing dibawa ngalah gedang. Teu nyahoeun. Nangan awewe. Ceritana di ditu teh laku, deui dibawa ka dieu. Sugar anu jereng gitu tah. Awewe jereng. Dik dibikin ku aing dik diparabkeun ka ieu. Siapa lagi lain? Aya nasia tuh kok. Katanya apa nih? Hah? Mau ngasih apa enggak ya? Ini, Iya. iya mau ngasih, ntar ganteng katanya dia gitu. Kieu lain. Aing era ku si Onod atuh, piraku aing ninggalkeun si Onod aing menang kieu duitan deui sarwana atuh. Kumaha ieu teh jadina Gusti? Duit heula. Ya uang dulu, baru nomor WA, nomor HP. Mang, Siapa kalah? Aing nggak jelaskan teh. Aduh, ribu aing buka baturan nu kieu. Cari uang dulu ya. 6 kali itu sina lobanya. balik Bang, balik itu. Mang. Dengan duit telah sing loba, lamun geus loba duit karek. Iya dibere nomor HP-na. Oke? Poin diantar yuk. Yuk. Ngerti tak? Cari uang dulu yang banyak, ntar diberi kasih nomor WA-nya. Oh, ada nge? Iya, ayo. Ayo banget. Karek aing mau jelema kos gitu. Aing jelema teh kunaon ieu teh nya? Nyaho Oh duitan. eta teh Percuma. loba ting naon kan naon nya anu kitu. Mau juga nama eta teh loba teuing ngarang tembang. Cuma kitu geuninganannya. Heeh. Ayo mending balik ke. It's caught in the crossfire.